Aduh, ya cuaca manigas seperti kieu. Halodona tarik ya. Kai wae oge awi di sararada cing beleletuk. Tuh. Halodo, musim halodo. Kade badaya cing Ariatna ya. Sum halodo seuneu kudu cing tarartib rek ingkah-ingkahan. Gasnya gitu keneh pariksa heula rek ingkah-ingkahan teh. Sum halodo sok komo lamun geus dibarengan jeung angin matak paur sok baringsang geuningan nya. Kade badaya cing Iatna ya. Memasuki musim halodo. Sing Ariatna sing ati-ati dina ngajaga pangpangna seuneu. Sabab aya percikan-percikan atawa sesa-sesa kuntung ka tiup angin bisa ngabahayakeun. Ku kituna Abah pesen sing taliti sing tartib sok magas rek init cek deui ulah sampikeun ka ningalkeun seuneu kaayaan hurung boh ruhak di wahabu sagala rupa. Tah kitu nya badaya. Kade cing Iatna. Tuh. Kai oge awi cing peleletok. Tuh. Pekat ku panas.